Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tapang dangu deui sareng simkuring mang oleh di nadongeng Sunda tangtosna anu genah mernaon kitu manina. Dangat ayeuna simkuring saja midangkeun deui neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-20. Mugia ieu carita dongeng teh simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberarah kana mana. Ya pamirsa, sapados teh nyangkolong tingkana waktos hayu urang naukeun saserangan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-20 dinten ayeuna. Yu mangga. Si adu anu menang runtuyan panarajang di Jaka Suhanta main teh gero. Ku sawab karasa pisan nyeri pisan sigana teh anu tadi tenggelan tina leungeunna si Jaka Suhanta nu sanajan ngan saukur hiji leungeun katungku tapi karasana sigana teh nyeri pisan ka si aduna. Gusti, aduh Gusti, aduh tadi, ya aduh Gusti, Cek si ado ngomong teh kaos kitu. Si Jaka Suhanta agak main teh seuring ngadenge si ado ngomong gusti-gustian. sama aing geus ngarasakeun ka nyari teh sia kala ingat kana Gusti nu Maha Suci bodog. Kemana wae atuh sanila ieu teh. Buat panas salat sia nya. Rubuh sia teh Si Jaka Suhanta sageus ngomong kos kitu mah teh. Ngadegungkeun huluna si ado sanggeus didegungkeun. Kudu brag eta mah. Si ado teh nangkara ngababengkang. Aduh, tolong aing, aduh, gadang aing, aduh, tolong, alah, Gusti, aduh, goblok, jadi, jangan, alah, ngantengnya, makanya nyalahkan oing, bukan bener yang tarungnya oing atuh. Oh ya, kumaha eta mah jalawat nyawateun tah meni belum gitu asa dipamanjatkeun watah dina tarang. Cek si Jaka Suhanta mah teh heureuy dumeh eta nampot jalawatna nu dina beungeut si adul nu peunang ka teungel kumanehna beuki asak. Ya, ada wes goblok ya. Sia, wes nutara jauh rawatan wes ya. Jerawatnya cek bahasa Indonesia nan blogog. Macam bahasa Sunda nama ewatan ya teh. Jadi sia ngapungan wes ya mah goblok. Ada. Si ado main teh aduh-aduhan bari ngararasakeun leungeunna teh ngabak kana beungeut oge kana beuteungna. Kaneng sia. Kumaha nya rek ditoleuikeun mah ya. Tarung teh ya lah buru nya. Galungan teh nya buru nya. Si penasaran keneh si lain teh buru. Ya oing mah geus teu penasaran geus apa geuningan sakten didinya teh kuasa kitu bro aing mah khawatir aing mah sabarna mah ningali laing nangkara kieu teh bener weuing mah tapi mun diingat-ingat deui baheula harita si laing tereh modalan kawing di podaran kopadan aing gogodeg nya mah euy sok kumaha rek tuluikeun mah
Cek si Jaka Suhanta bari setengah nolak cangking main teh ngomong kos gitu. Terus aja. Ada aja dari kene. Cek si aduh main teh gitu teh bari rada nangkuban ayeuna teh. Rada gulang-guling main teh ku sabab nyerina komo pang nama anu pas dina beungeutna pas katenggel dina carawatna tuh dah ku si Jaka Suhanta eta nu pang nyari-nyari nama pas dina ewateuna. Nah, baru atuh. Adon. Gulang-guling kitu nya, sateh mau dibongohan deui ripu sateh ya. Oh, cari tajong bola mah ya. Tajong gara koin gara. Cek si Jaka Suhanta bari pipingkelan ngomong kitu na teh. Tahu ya. Apaan ya? Mana bujur ya teh. Cek si Ado main teh baring kaliuk nyaoge dina kayan nangkuban setengah bujur rada nongtot gitu nya arek cengkat nangtung kitu na teh rek maksakeun si Ado teh baring kaliuk ka si Jaka Suhanta bisi si Jaka Suhanta teh bener rek nejeh kana bolna. Makin kali segala mal tuh. Kurang mamak jam so bro ca. Cengkat atuh mah dibantuan cengkatna kumaha. Ojak. Aku lang wae sia nembokeun wae. Rek ka dieu sok bro bantuan ye. Nak buah aing. Cek si Jaka Suhanta mah tinggal gero ka si Ojat. Anu calawak bari reuwas nembokeun ka diri manehna jeung kasih Ado anu geus dina kayaan teu wala kaya. Si Ojat ngadenge si Jaka Suhanta agero ka manehna kos kitu. Si Ojat tuluy nyampeurkeun manehna teh. Bae rada ngagidik tapi rada adeg-deg awakna. Kusabab soak oge da karasa ku manehna teh. Lain ge gagadug atuh lamun teu boga tenaga lapisan mah. Karasa aya hawa tenaga lapisan nu gede nu kaluar ti diri si Jaka Suhanta nu karasa ku tenaga lapisan si Ojat. Goblok anjing. Nyapelekeun. Aing soak ge sebenarnya ya. Cing. Mau diantepkeun ieu. Aduh bisa dikocoran. Goblok. Ya. Gitu cek si Ojat gerantos hatena bari ngagidig nyamperkeun ka si Jaka Suhanta. Teu lila si Ojat teh geus aya hareupeun si Jaka Suhanta bari ditunjuk kitu na teh mah teh. Rongot ngomong baku bangun ku keheul pisan ka si Jaka Suhanta duh meh geus ngalakokeun tindakan anu ngabahayakeun ka anak buahna. Ya, goblok sia. Sia tadi geus meulakeun dewek. Bedog dewek goblok. Ayeuna teh modalan anak gua dewek. Hayang naon sia teh goblok. Tampo-tampo teh sia. Ngadon surat seri sia. Ngabelekon bisa sia teh goblok. Kawas nu hayang kocoran sia teh. Cek si Ojat ngomong kitu na teh. Katempo bari panon beureum ku si Jaka Suhanta. Si Jaka Suhanta nyerenge untuk kepancing emosi. Kusabab si Ojatna anu jadi gegedugna ayeuna geus nyampeurkeun ka diri manehna. Ai si Jaka Suhanta mah sareng nama manehna bunga. Kusabab geus moal lila deui ya teh. Galungan teh rengsena. Nah, ngaranna ge atuh gelut galungan bitotama mangga ulah aya nu eleh ngatur ame atuh lauk cupang ge diadokeun ge pasti aya nu eleh salah sahijina. Oh kayana lamun dikasakeuna uing nu eleh nya uing eleh tapi kan geus beda deui uing nu ayeuna jeung uing anu harita teu sarua panan. Aing silaing onyat sia. Pas nomor lagu harita mah uing can bisa nanaon ayeuna mah sok ladenan ko uing mah maneh rek
Oh nya kan bedog geus dipulahkeun. Cek sejak Suhanta mah teh bari serenge bari garo-garo teu atur nampo kana bedog anu tadi geus bareula anu bubulahan teh aya dina taneuh hareupeun maneh. Ada yang si Jaka Suhanta ngomong kos gitu, ambokna beuki ambok si Ojat teh. Anjing sia goblok. Siapa yang mau bisa goblok? Sarua sia kos jeung anu harita wae sia teh. Malahkeun bedog nagara nyok uing ya. Ki Batrawali. Goblok. Aduh, nyingka aduh sia. Tong sare di dieu nyerahkeun sia teh. Nyerahkeun pagoran Batrawali sia goblok. Kitu. Nyingka. Cek si Ojat ngomong gitu nanti bari najong karena bojona si Ado. Ceduk. Aduh. Nyakang, aduh, jadi. Cek si Ado main teh. Bari Humargung nahan kenyeri. Kusabab tadi geus beunang rontoyan Panarajang di Jaka Suhanta ayeuna dititah nyingkakeun tempatan eta ditajong gitu nate bae dititah ku si Ojat nate tajong bujurna nya ge tempat ditarik tapi da dina kayaan eueur ripuh mah awak nyeri mah da karasana ge jadi karasa nyareri teu tarik oge. Si Jaka Suhanta nampo si Ojat ngalakukeun tindakan kitu kana kuahna nyerenge bari pok ngomong olah kitu atuh eta teh anak buah selain belego katuh maknya anak buah kitu nya teu sia teh anak buah. Mang Ojat kejam teuing si lain teh. Sok lah bro rek make jurus naon sok lah tagenan sok. Cik si Jaka Suhanta bari ngomong gitu nate mah teh bari mere kaluasan gerak jang ka diri manehna oge jang ka diri si Ojat mundur aya kana 2 langkah. Sok sia ayeuna deuleu sia ku aing deuleu sia silat sia ukur sakitu ya deuleu aing ya. Si Ojat ngegero mah teh bari sanggeus ngagero kos kitu urat-urat nate dina sawak-awak mainna ketempor renteng tuluy ngagedean awakna teh aya janggungna jadi 1,5 meter nambah jangkung deui 1,5 meter anu tadi manehna ukur janggungna teh 170 aya nama jadi hampir 4 meter jadi 3 meter leuwih janggungna teh. Coba deh kulit teh jadi semu warna hidung kulit si Ojat teh terus ngegerokos gitu teh jeung karasa aya hawa panas di sabeudeureuan di tempat-tempatan nu karasa ku tanaga lapisan si Jaka Suhanta ningali fenomena kos gitu si Jaka Suhanta riwas deui manehna kusabab dina poe ayeuna manehna kudu ngaranapan nempo kaehengan anu tadi mah kaehengan ti diri si Ado anu ngadak-ngadak panonna jadi beureum tuluy bokna jadi cocong ayeuna ningali si Ojat kekedugna janggungna leuwih ti 3 meter jeung kulitna jadi hideung oge uratna rarenteng awas urat tukang aduk semen. Pakai jurus mencinta toy, tapi mah beda ya mah ya. Bakalan seru ya, bakal seru ya. Sok lah, sok bro. Cek
cek si Jaka Suhanta teh minta kasih ojat anu kero teuing cigana teh bakal rek ngaluarkeun jurus ampuhna ilmu silat nanahaon cek si Jaka Suhanta mah ieu mah ilmu silat jin ieu mah ya ilmu curig cigana teh nu rek dipake ku si ojat teh. Sanggeus ngadengin si Jaka Suhanta ngomong koas gitu si ojat teh tuluy maneh teh ngomong ke si Jaka Suhanta bari dibarengan kudu tunjuk karena arah beungeutna si Jaka Suhanta. Siap maneh sakon curelat les leungit jirim si ojat teh teu katempo ku si Jaka Suhanta. Gebeg si Jaka Suhanta reuwas dume si ojat nya si ojat sarua kawas diri manehna teu katempo oge jirimna. Si Jaka Suhanta ngucapkeun la istighfar nempo kain kawas kitu bari manehna ge ngomong tuluy ngacorelat ngaleungit oge tina patang-patang tuh mah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Curelat les si Jaka Suhanta gitu katempo jirimna sarua kawas si ojat anu geus mimiti teu katempo jirimna. Si Adul anu ayeuna dina kayaan geus dina kayaan diuk sanajan ngarasakeun kanyeri ku tatu beunang panarajang ti si Jaka Suhanta reuwas ngajenghok. Nah pokona mah reuwas pisan pamirsa ningali kayan kos kitu teu nyangka yen gegedugna jeung si ojat bakal teu katarampo jiribna ku diri manehna. Mana dah? Kawan ada jelema teh, mangkuk teh. Nah, penyedewa. Ada menawan eta. Gitu cegeran tes hatena. Si Adul nempokeun kanu tadi mah katempo dua jirim gegedugna jeung si Jaka Suhanta anu geus teu katempo. Teu lila pamirsa sanggeus si Adul ngagerantos kaos gitu jedak jebrot jedak kadengnya sorat tunggulan tur tajongan anu tarik kadengna teh ku diri si Adul anu temiluan tarung sanggeus kitu ditungtungan ku sora anu ngagero menit tarik pisan. Sanggeus kadengnya sora ngagero kitu katingali jirim gegedugna jirim si ojat ngoleang awakna teh bari nyeklan dadana cigana teh beunang runtuyan panarajang ti si ojat. Sanggeus kitu oge mainna teh katempo oge ku si Adul jirim si Jaka Suhanta oge katempo. Tapi dina kayaan jujuralitan ka tukang. Tapi jujuralitan teh dina luhur angin atau dina luhur tanah. Ai si ojat mah awakna ngoleang manehna teh. Bayinya ka dada teh cigana teh nyeri. Sanggeus kitu henteu kana taneuh tengah kudu brag si ojat teh. Tapi geus kaburu ngacuralit tuluy nangtung deui dina tangtunganna bari pok ngomong goblok lumayan guys ya waktu nasib pamirsa cek urang tuna ulang ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-20 dinten ayeuna. Anjing insyaallah urang tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina channel Dongeng Mang Oleh. Hatur nuhun pisan ka para subscriber anu tos
Satya manco ngadangukeun dongeng di channel Dongeng Mang Oleh. Atur nuhun pisan atos Satya ngantos anti dongeng channel Dongeng Simkuring. Ya, hapunten pisan karena samudaya cariosan Simkuring nu seueur keneh kalapatan. Maklum Simkuring mah atuh amatiran pamirsa nya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.